Datangnya, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enak. Ini ja'yatun nusaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'yatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat fi baiti hadiu di imana. Nyana dapakuran ke aing puasa cek yana teh. Ja puasa. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in isaifin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos puasa syariat geus puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri celi pake ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat di puasaan kunyana beteung di puasaan kunyana zakar di puasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim. Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al dhaih. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal madahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan, puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan, hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae orau. Kunaon cak pemajikan gara cung modal taraga gacung kak geus bae kak ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan pan gacung naon artina jadi kamanakeun tuh kebok ditika kebokeun jadi parab kebok tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebok eta puasa sia tah ya cuma nak kiai kos gitu babarengan atuh urang puasa kebok kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli ya Allah ya Rabbi
kabeh penyakit arah raya di jero hate geus mamata geus baceuli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakulluha yubtilu shauma tariqah ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa tariqah mah goer muakkad muabad ngaranna pi jami umrih geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi nah ngeuneuh Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek. Assalamualaikum salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan siapa teu puasa ngan lapar doang ceurik jana ka ieu mah masyaallah masyaallah isukna datang deui subajaat tsaniyah datang kedua kali datang assalamualaikum ya Rasulullah salam enaon ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye abdi keur puasa sarua cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan mana batu puasa tapi kan boga lapar doang ambo cek Kangjeng Nabi dipikir jana balik deh ka imah langsung wa qadat di baiti hadiu pe di imana nyana da pakuran ke ya aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci ku jana awang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah sholat atas asar keluar sholat maksudnya ka wudu kajero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ye lapareun biasa ieu bare buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyawa datang nyahon teu kan ka puasa deui. Iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya, nah iyalah seorang wanita mantap puasa nak orang kudu ditingkatkan ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta
rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantap cek Kanjeng Nabi kamin shaimin muftir wa kamin muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga mantap cek Kanjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man aing mantap lamun sayang kalem berarti geus lain aing deui puasa man aing berarti lamun sia takabur lain aing deui puasa man aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa man aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim memantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teh dahar teu nginum teh jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadaek urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resmen jasa kajelema anu nahan nafsu birah nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resmen nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah hese iya udah hese nah orang sabulan ya satahun cuman sabulan dititah tapa orang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kaman geus pokona di imah TV begedean ampan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol acan Masya Allah nu mantap nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doa anak pohara jasa ye bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal taya Siti Robaiatul Adawiyah iya dah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui
ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minan rukba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minar rukba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan mal doa teu kira-kira cek nya tadi dah mana ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi dah mana sepe cek nya lah hayang lah cek nya pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu-kira tah ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabana Gusti teh mah oh sih teman di surga batu mangga teman kos gitu mau malah di neraka mah ya tuh sabodo cek ini teman geus kos gitu bae kula mah hayang endek ditalar endek itu kuat dong tah ngadengin orang kos gitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing jeung kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun kita tangga susah kajen penting ke sorga anak susah oh masalah sakena penting mah ke sorga pemikiran nangis duniaan saya tika-tika aja yang nama mun tukang karung yang nama jariji jariji sama aing saya kubahan dari kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin iwa sadetik jero hate kasalian Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing zaman Musa los yang sia cak Allah
Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakeuna tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sumut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju ngan sakadar boga lapar doang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa nomor kedua is jadi biasa manusia mah luput tina dosa terutama simkuring khususnya umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima kaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakan pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala upah menghadapi bulan suci Ramadan khusus tim kuri nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah sim kuring ngahampura di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah
aya anu dipakai ke bendu bakal diomong ditanya motif naon ku aya anu sakitu berusaha orang di dunia sibkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sibkuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala eta ngaranna puasa ceuk syarat dipenting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar nahan dahar jadi teu dahar teu minum teu jima timimiti surut panon poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surut panon poe nu kitu ngaranna puasa aya nu teu dahar teu minum teu jima ge tapi teu niat lain puasa aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa sarua bae aya teu niat penting teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumun eta ge lain puasa kene aya mah puasa ceuk sara mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa taala secara hakikat secara majazina junjunan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran mana ayatna ieu tadi dibaca ya ayyuhalladzina amanu Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jelma-jelma nu iman alladzina isim mausul amanu silah wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun digerokeun ku Gusti Allah diseru ku Gusti Allah dititah wahai jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumus syiyam dipardukeun ka marane kabeh puasa jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah lengkap doang tama hirup ge moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun ka Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta buku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing iman ka rasul aing iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillah ya rabbil besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat baheula teu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang cikupa kakana diberi duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri direk sama diberekeun ieu mah pugungeus dijodoh-jodoh ngajodohna nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikanna rada geulis ngahiri dek dibunuh tarolong urang cikupa eta urang gitu-gitu teh ya
ge urang dititah puasa besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunna puasa ka umat maraneh kabeh ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardukeun umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe ente sapoe puasa sapoe ente geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimulyakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah pas kitu, kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campleng. Kitulah dengan jalan ku Gusti Allah kita puasa di bulan Ramadan sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa disunahkeun qiyamul lail nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayama waladatu ummu. Saya jelema nu puasa di bulan Ramadan, pentingna qiyamul lail tarawih, motifna imanan wa ihtisaban, percaya penuh jeung karena Allah, teu karena makhlukna, maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi keluar ti dosana bersih dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man sayhabiduhu li Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan haramahullahu jasadahu alam nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka bungah doang can puasa can naon can puasa can naon bungah doang geus moal ka neraka bae geus ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu di dieu mun ditanya ye kabehan sia bunga dan teh ye asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga mun ditanya mah naon sebabna nu mantap bunga eta ngabuburit rame di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabola buukna beureum sabola eta bae taresep jasa aya nu lain kita yang ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing lainna naon bukana doang aduh asana kunaon rujak di dia sirup, di dia kopi, di dia susu
hampir aing tuh bisa sholat maghrib. Eta doang tak aing bunga teh. Aduh, macam-macam ini seorang dia lain aing bunga puasa teh sahur doang sahur. Kuna enggak sana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku main. Jadi itu nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon cilokna beurang. Eta bae aing nyawa maghrib bae. Ambo pohar aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Memantap kudunya heula kana jerona kana isina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho kana kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih, mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya nu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu, ku urang nanya naon kebutuhan. Dicumponan kun manehanana bahkan delewihan bahkan ngajanggihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nya teh di hareupeun mah kieu ka mana nya Pak Haji nu eta teh tah diarep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati long. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal cerik doang. Moal cerik ka dinya teh. Kunaon penta tuluy jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuaring minta tulung deui bae. Tah, eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok bara-bere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Balaman mun kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang nuru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati ge telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok itu tah bupati. Itu di Lampung kan kos itu menang nuru di dia di Jakarta. Jadi kos kala itu kuari mata baheula mah lamun di sekolahan datang penilik buah eta guru bunga kabeh budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu dek dibere penerangan tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru kuari mah penilik datang ke sekolahan yang minta dikondisikan tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu merangkat.
mirisan tungtuna manu ditekan orok kondisikan buat atasan kita jadi karar itu ya suri berentah kajian itu langsung guru kan mencari guru kajian itu tetap cali berlain dari nu beres mudah-mudahan kuayana pengajian jadi beres bawaan jeung atasan beres rakyatna jeung pejabatna beres muridnya jeung guruna beres kuari mah boro-boro dek kedatangan bupati atau atasan boro-boro dek kedatangan pimpro boro-boro dek kedatangan pendidik ya bawahan teh sangkila murid dek kedatangan guru mirisan murid dek kedatangan guru mirisan emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dia aing kotok can kabayar kuari dek datang dek embe asana ye guru begitu teh kata kiai eta bangsa kiai Golkar biasanya gitu. Masya Allah, biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Cobalah mun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tadi aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes datang. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Kayak bunga takut itu. Itu guru baik salah guru ngaji baik salah kiai baik salah. Oh waktu kaditu nak nang sangat didik ya di Indonesia sehingga dekadatangan kiai baik bunga luar biasa. Ndus ngundang mubalik baik masih perhitungan gina sebar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi ki gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai anu nyana mah memang fokus kadinya lain des dakwah aju kiaina deui ka babawa untung nama ambalayah kabeh teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngadieu mah preman bersorban lamun di PNS mah preman berdasi lamun nanti itu mah geus kugu preman bergelang bahar jadi gua dia emang gila lakon jadi preman kabeh mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah berani maju demi Allah berani berkorban demi Allah kajian orang jadi preman Allah subhanahu atributnya bebas dekumaha bae gagah Ramadan ku gagahna bulan Ramadan urang bunga sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh Masya Allah cek urang pohara amat eta bulan Ramadan teh nomor kedua Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan bisa dirantai ku Ramadan deh ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan sanu bisa ngarantai ka setan ka anak urang teu bisa ngarantai Nazarudin teu bisa dirantai para reseda senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan bangun greget cenah ulah disebut-sebut sebab sama terus ka istana jurusanana mentukkeun waranan aduh Masya Allah di urang sabaraha ranteun loba biasa urang teh apa tuh bisa dirantai sih mun bener-bener jangan rantai na bebeja ke kula siap kula pangodokan aya kami tukang nyun rantai di pangodokan nang neng nong ya teu nyahoun ya setan teh dirantai ku bulan Ramadan ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan setan dirantai Masya Allah geus asal asup ke bulan Ramadan urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan deui eta mah dek
para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan cenah setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pana setan tah gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirante mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satir anak buahna mah. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun raja na dirante bener-bener nu ditengkol kayu. Nu di non guha dirante anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin durwante macam-macam aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajaan mah aya nu kitu nyaritakeun aya anu setan dirante teh lamun urang na puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatis sayatin wa marwatu jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin nomor katiluna bisa nutupan neraka lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun hiji lawang acan nu dibuka nomor kaopatna putihat abwabul jannah lawang surga dibuka dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik bahkan aya hiji lawang sumirayan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararubasa hungkul jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan nah aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar di neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugian Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh teu ngomong jadi doang bebesanan atau tadina urang bobogan jeung itu efek di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol teh ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede
urang tinggalin bendu urang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapak, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ieu adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha. Kok geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masyaallah, masyaallah. Nih, cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasbih, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit be. Polisi tamtama prajurit dititah ku komandan siap dan saya lakukan perintah dan abri gitu kayak ini titah ku komandan siap dan kita puasa tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawaan anak siap bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernur lalaki kiai itu diberi duit siap. Taronya sapan siap. Teta diperintah ku jelema mah siap dan tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah mah siap ya. Kita ulah korupsi henteu tapi ku komandan mah siap dan Masya Allah eta mah deres pimpinan-pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung dinu ngora bae kanu kolot jarang urang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot ka dieu muhun sabaraha eta balik oh sakumaha ditanya ku dan Ramil berapa dia balik ya dihitung baik ini hitung baik di mana baik gua itu jadi mana di itu ada tengah bulan itu baliknya itu baru naik ke hitung mah pegang ke kamar ya nak kamar di kamarnya nak bubuka lu kalau teh bubuka ayo cari bareng dia bulan puasa gak itu lo balik terus sekalian kesempatan kumaha teh cakna siap dan atau kira-kira dititah kulo kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut kumisna mablang jenggotna sempong neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarak 8-9 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Jadi pasar kemis gitu teh sama dina aya ge teman kiriman ti Cikupa sama. Ya Allah, mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae eta Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah lah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan.
tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambahan deui la khulufu shaim atyabu indallah min lihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masyaallah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna. Bandingkeun jeung minyak misik. Coba ge ieu cak Kangjeng Nabi. Barang diambean jah henteu. Jadi mah bau kadal. Peringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski tibatan ambil minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa. Seungit jasa cek malaikat. Masyaallah bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah, Wahabi itu percayaan kawali Allah, nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah, ka Syekh Abdul Qadir wali Allah, kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia lain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Ih, lalawana emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk. Terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia. Nah, ini kuaripan di dia ngaji ini lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dia ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil mis. Ya Allah. Lusa ini faratan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Pagi onge Junaid ikut maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Junaid iya abdi buku barat tahun huruf Junaid lalu bawa omong ayat tulisan nanti dinyecet pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa Imam Pak Allah kapuri citra ente pernah tadi dengan ngutus doang paling amprok jarapi yuk puasana maju bisa ningali langsung ke kaku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa itulah kagagahan bulan Ramadan manu jelasnya dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa, agung jasa jeung mulia jasa. Mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur, bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan tertentu
boga katangtuan nu paling istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Unzilat at-Tauratu li sittin baina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalaq min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khisyatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah. Wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زادت في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Eta ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ini mantak ayat tekna ge ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya sa urang saha nu talar balik kabeh asana haji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu sarua komoai gitu urang mangsa kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we dia kayak kepanggil ke jadi imah jadi kuarina mementingkan elektronik batan otak. Entar dek ngelawan ke Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang basnya dicuri teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha seset-sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun baekan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati pernah maca biografi nomornya ke Imam Syafi'i ya atak keneh sama kudu teu kudu ngalawan Imam Syafi'i aing lawan ku sia asal lobaan ieu ceramah Kangjeng Nabi puharaja saya ngegedor hati sabubari. Ya ayuhan nas wahai manusia baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa.
Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Ade kan naon nih. Panangel amat cenah. Ngajain. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepret panas geunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi teh naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairin min al-isyahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting mulus bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah, emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu. Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur babat kunjana aya anu main kartu babat kunjana aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos itu mah henteu ieu mah henteu babat kunjana ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus tere lembu janana sasakaran Nazarudin tadi Tadayus tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu Masya Allah Indonesia barang reformasi jadi kieu isin aing mah memengkedasina ge tambah leleb kieu Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Mudah amat amin bangun nyaan teh gregetna gitu sekali deui mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah kadengin nyungkun teh naon cenah Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge ya Allah makaring loba ieu pejabat nu ngaji di dieu lain lalagan loba sekali loba dan moal salaman keng gesanana geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge. Aduh tadi ge kadele cepak lain deui lain cepak putih oh iya pasti beungeutna lain deui cingeusna ge jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia kalalotor gitu bajuna. Asa da balik heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayyuhan nas wahai manusia qad azallakum syahrul azimun syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfisat. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana terus-terusan teu meunang aya munkarat wah cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah hayang amat umat kaula teh ya hayang kos kitu tah hayang garagah negakeun agama hayang garagah sabilillahna hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang moal aya komo lamun muina gagah ieu kan karena pelentak pelentutna mui
anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kitu, moal aya cenah kieu minimal nu rada deureus we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Ya moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi we negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadeu kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta teh budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureung 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah ieu mah pan geus suara amar ma'ruf nahi munkar wal lembur teh geus eueuh teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deureus aya keneh ngomong we di taun sakieu deureus kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris ya naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakuala Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Ibu ja'alta ummati absara umum a'malan wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun memawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweana saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha sa'atullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cek Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mawa senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ekes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji keur waktu masantren
di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan terang. Udah. Lu dong Lailatul Qadar. Udah Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha di pondok cedak keur teu penting-penting terus tahajud salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji. Nomor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar juga jam 12 beurang. Wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeulean lantaran keur mah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus